Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Thumma urija ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Ya aing ceramah doang di terminal banget. Itu bisa cari cing eta sungut. Atau bagian aing nu dititah ku protokol. Nu teu dititah ceramah ngajak dong. Coba bere diuk eta ibu-ibu tadi neangan tempat diuk karunya. So dari yokelah urang ngaji heula, coba ngaji geus niat ngaji ya. Tah hiji deui tah memangku anak eta bere tempat diuk. Lain seuri bere tempat diuk. Pengatur waktu penata acara nugu simpuring di hormat. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang anu sami napahadir di haflah mubarakah anu sangat dimuliakeun. Mudah-mudahan ya para ulama, para kiai, termasuk para tokoh masyarakat. Di dia aya Pak Haji Sodi, aya Ustadz Kandi selaku sahibul bait. Doakeun para ulama, para kiai sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua para panitia penyelenggara peringatan Jabrah Don. Naon Jabrah Don? Rajaban di bulan Ruwah bari sagedeung deui Ramadan. Jadi Jabrah Don dia tadi. Saudara Ahmad, oke pemuda anu aya di wilayah Kampung Nangkop Nongkop, ini sudah nangka ya, Nongkop. Hasil perjuangan pengorbanan para panitia berikut para jamaah Nongkop, sehingga hakikat izin Allah ya acara bisa terlaksana. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia, para jamaah sing jadi tabungan amal soleh.
rizkina, ekonomina, usahana, bisnisna, nu daragana, nu jarani karyawanna, mudah-mudahan sing lebih diberkahkan ku Allah. Bilusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, Kersana Palurah, desa jajaranana, nu sami kusim kuring dihormat, mudah-mudahan sing dijalanikeun pemimpin-pemimpin anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipayun ayu urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, oke, kepada pengikutnya, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masih kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya ia acara ujung-ujung terjadi cicing turun keindungan anak. Tentunya ia acara ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses. Non proses nasib, aya perjuangan, aya pengorbanan. Perjuangan anak naon, geus lila, geus kebel ya panitia nyerian tanggal. Menjadi wasilah ke sana Pak Guru non itu Sumat, Guru Suman, wasilah Mas Narto anu teureun-teureun teleponan bae, SMS-an bae, ngeganggu aing bae. Narto eta perjuangan disusul ku pengorbanan. Naon pengorbananna? Harta, tenaga, pikiran. Ia dikorbankan, harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system. Maaf, ieu lain nu panitia, ieu nu batur. Gede dipasang di dieu pan dibayar. Pakai duit para jamaah, para panitia. Ting lunas ting can. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, para pemuda, para santri, ibu-ibu, bapak-bapak milu ngorbankan tenaga. Gak bebenah ya tempat supaya nyaman nu halal hadir. Berkah ya nongkop ya. Tanahna berkah bener. Betah jeban besi, bijil kembang. Aing ceramah doang di kuburan. Kreatif ya, Masya Allah. Wis, ya mantap lah, kreatif ya. Jadi kebun, coba tangkal jauh dulu. Alhamdulillah ya kreasi para pemuda. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Dan itu ya panitia. Pikiran anak senjata Mubarak terdatang. Ahmad ketua panitia ribu. Monarto, Mas Narto teureun SMS-an kali. Tilu poe kaburi. Bah, ulah poho tilu dinten deui. Narto. Balas bae. Isu-isu kering Narto deui bang. Ih, amit-amit. Bah, ini sore berangkat sebarang jam beraha, jam beraha bebas. Padahal pulang saya di Pagedangan. Malam tadi masih kena di Balaraja. Pagi jam 9, jam 10 tadi di Pagedangan sampai lohor. Geus lohor istirahat sakedeung di panitia Pagedangan.
jam 1 nyiapkeun mobil di Pagedangan rek berangkat ka dieu rek ngadon istirahat di Narto. Cara ke nyiapkeun mobil di Pagedangan Narto bebas. Bah, posisi di mana? Karak naik cokor sabelah. Kira kusuku aing kudu dipoto. Begitu nyampe jam 2 ka imahna bunga eta Narto. Beban pikiran mulai berkurang. Sebuah rok datang langsung nangkep kain. Narto yomai. Kain jadi robah jadi mau enggak. Bos endok. Masya Allah. Perjuangan, pengorbanan, pikiran dan dikung si datang, mun datang pasti ya Ahmad dikepung. Ribu jadi ketua panitia. Dalam sababna maaf, nu ngaranna rajaban muludan lain hajat pribadi tapi hajat masyarakat. Lamun acara geus ngalibatkeun masyarakat luas, biasana ieu masyarakat sok kabagi dua, aya nu pro, aya nu kontra ka panitia. Bener teu? Ketika acara sukses tanpa ekses, nu komen macem-macem. Tapi ketika acara gagal, kori teu datang, mubari teu datang, rieuh hulu panitia. Bener? Ayo pro maka panitia ngupahan bae sabar. Ieu mah ujian ti Allah. Beda jeung nu kontra ka panitia. Mahido bebeakan. Nyalahkeun panitia. Dah aing geus percaya saya eta jadi panitia. Ngomong ngondang anu datang mati lo. Geus panggalak ka panitia. Teu mere duit. Geus papelit teu udunan. Protes panggalak na ka panitia. Aya begitu di dieu. Sia mitnah ka batu suara. Eueuhnya. Eueuh nu ngaku. Insyaallah di dia mah kabeh mikirkeun alhamdulillah. Buktina dina waktuna bisa hadir sakieu pinuhna alhamdulillah. Dan memang tempatnya sempit. Tempatnya pinuh hilang itu. Tak ceramah menikahnya di bukira, jadi pinuh ngariung dia. Daripada di lapang aing ceramah, di panggung yang luwih batur, mau hadir di juru di mana? Masa ceramah di radio aing. Kayak dia mapan berhadapan-hadapan. Alhamdulillah. Perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ke hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eusina ieu bungkusan naon asep? Pangajian, pangaosan. Ari pangajian datina kalimat pangajen, naon hatina pangajen? Harga. Disebut di ieu pangaosan tina kalimat pangaos, naon hatina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan sing saja manu ngalengkahkeun suku ini ka majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid, maka eta jalma sarua jeung mapai jalan ka surga. Sing sajalma nu berangkat ti imah menuju majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Amin. Amin amal. Amin semangat mantau bentuk. Di jalan imah aya pengajian pura-pura teh nyaho. Aya begitu aya. Salagi sial tadi. Paham, lain yang ibu-ibu, yang lalaki nu hese diajak ngaji. Ay ibu-ibu matong diomong, nu paling rajin ke pengajian di mana-mana ibu-ibu. Jujur, lain kula muji hareupeunana, ieu mayoritas di awewe nu hadir. Benar teu? Rutinan mingguanan pinuh bae ku ibu-ibu jeung eueuh capek ibu-ibu mah. Isuk-isuk ke pengajian, indit ke pengajian. Cucieun mah di imah numpuk, sesahan numpuk ditinggalkeun ke bae lah nyeuseul balik ngaji. Aya begitu aya. Tah deng eja sia. Bahkan anu nekap ibu-ibu ke pengajian mah moal seusehan.
Ini ustaz ya teman ya nu hese lalaki diajak ngaji Kiai mage gerewekan di majlis ngebahas sholat, ngebahas fikih, hari-hari bae pura-pura teu nyaho. Bener? Kataku lamun di Cikampek ngayakeun di Karawang pengajian sahariahan pilot ngondang bapak-bapak. Kook undangan. Bapak-bapak mah disebarkeun 100 undangan udah datang 5an. Aki-aki kabeh. Nu opat molor hiji batu. Pemagahan karpet yang di majlis. Ngundang ibu-ibu cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000 hebatnya ibu-ibu kan olok tejo tekao ngasongkeun kahakangan ih hitung menit detik lebih jauh karena diasongkeun siap leungit bolu diasongkeun leungit yang piring-piring na leungit akan dengan itu matak jadi ciri khas ibu-ibu mah lamun balik ngaji tas kan ada dadak lalin tuh ayo sok ngeuleuh ti luhur eta sleting tas muka standby menunggu yang lewat opak liwat sikat bebeskeun jeruk liwat dedekeun jauh teu mah hisrapkeun aku tang najis ibu-ibu tadi lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet dia di jero imah di jero dia cau jeruk araraya salak araraya yang rendeng di jeung lurah jeung jaro iya bae jaro dia luak lieu kata jaro kata teh modus neuleuh batur meleng cau lagi ti hiji di kantongan ku jaro sok percaya kodok ke kantong celana jaro pasti aya cau raja bulu cicing ini pemiliknya ngiris ya nggak lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu ngajar ibu-ibu mah rotet yai ceramahnya kami lu ceramah di pojok ngomong-ngomong tiung batur lamun ngajar bapak-bapak mah adem tenang sunyi senyap damalolor bapak-bapak lamun asup ka majelis taklim luak liuk neuleuan tihang jeung tembok buat naon eta buat ngatur strategi nempelkeun tonggong kana tihang lamun tonggong geus nempel kana tihang dilanjut strategi kedua nilepkeun hulu tak geus damai jempling bae ya Allah nganu kakompakan mah kompak ibu gak capek lamun pengajian ibu-ibu perasaan pareh nih pengajian makanya hebat ibu-ibu sing istiqomah sing panjang umur amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naon keuntungan orang jadi umat Islam hiji orang umat Islam dibandingkan dengan umat nu sejen orang umat nu paling mulia di hadapan Allah alhamdulillah. Naon ciri kemuliaan orang umat Islam dibandingkan dengan umat nu sejen ciri bukan hiji orang diberi modal ku Allah komplit ayat daya fikir ayat daya zikir ayat daya fikir naon aset akal ayat daya zikir naon iman. Urang mah umat Islam diberi modal komplit ku Allah aya akal aya beda jeung kafir mah modalna hiji akal wungkul iman eueuh ai urang mah komplit aya akal aya naon eta teh maksudna asep urang diberi modal ku Allah aya akal aya iman supaya urang mampu ngabedakeun mana kejadian biasa mana kejadian luar makanya ayah akal ayah iman. Contoh
kejadian biasa ku akal kaharti diberi contoh. Maaf, tolong diaktifkan akalnya, bluetoothnya serius tolong diaktifkan supaya kita loading. Dites akalnya. Di Karawang di Cikampek ay sungai gede ngaranna Citarum. Saya Bubarok ulin ke Citarum ningali di samping Citarum di sungai Citarum di sisi aya truk keur naikeun pasir. Saya Bubarok balik heula ka imahna. Menang 5 menit balik deui ka sungai Citarum. Saya Bubarok kaget. Kunaon kaget? Eta truk ditinggalkeun 5 menit geus pindah tempat bisa ngaliwatan nyabrang sungai sakitu gedena. Citarum luas bari jero banjir tapi 5 menit eta truk bisa pindah tempat ngaliwatan sungai Citarum. Ibu-ibu heula biasa luar biasa. Oh, jawab. Ibu-ibu biasa luar biasa. Luar biasa. Lalaki biasa luar biasa. Biasa di luar. Ibu-ibu biasa luar biasa. Lalaki biasa. Nama keluar biasa kan aya jembatan. Berarti can aktif eta akal. Loading. Sinyal sih. Biasa luar biasa. Mulai robah, mulai aktif biasa. Tadi nggak jawab bari molotot kai luar biasa. Biasa luar biasa. Biasa. Nah sarannya jembatan. Berarti do tadi nggak jawab luar biasa, nggak bayangkan trukna renang. Biasa luar biasa. Nah sarannya kaharti ku akal. Mulai aktif. Sering ningali di jalan raya aya jembatan di bawahna sungai gede sering mobil bisa lewat, truk bus bisa nyebrang. Biasa luar biasa. Biasa. Naon sababna? Hebat. Cerdas langsung. Hiji tah akal mulai aktif. Ayeuna iman. Awas ulah loading deui bae. Nah iman. Ieu mah sejarah. Baheula Moses. Saha Moses? Umat Islam manggilna Nabi Musa alaihis. Orang Israel nyebutna Moses. Ketika Moses dikejar-kejar Raja Ramses. Nyaho Raja Ramses? Adina kejo Rames. Fir'aun. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun ke pojok ke Lautan Merah, lompat ke hareup Lautan Merah membentang luas, balik dikaburi Fir'aun geus teu ketrek maehan, bingung Nabi Musa rek nyabrang jalametkeun diri jembatan eueuh rek nyieun heula jembatan kudu jelas harita can anu dagang semen. Akhirnya Nabi Musa minta tulung ke Allah, ku Allah ditulungan. Kumaha carana? Saur Allah, idrik bi asakal bahra. Musa, tenggeun Lautan Merah ku tongkat anjeun. Maka Nabi Musa ngayunkeun tongkatna, Lautan Merah digebuk ku tongkat Nabi Musa. Prak, berai belah. Lautan Merah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah dengan kecepatan yang tinggi. Nyiak Nabi Musa lompat. Kucingnya ketika muncrat sungguh. Yeson kurang iya tambah volume coba kak seketika volume asa kurang plong gitu kan. Ulah ditahan ya asa katahan sorai jadi ungap. Nabi Musa nyabrang Lautan Merah tanpa jembatan. Ibu-ibu biasa luar biasa. Luar biasa. Karena dihujat. Naon sababna luar biasa? Ibu-ibu heula. Naon sababna luar biasa?
Allah bisa nyok berarti biasa luar biasa. Naon sababna luar biasa? Allah ayah bulak balik ketika isukan jadinya. Bu, naon sababna luar biasa? Bisa ngabelah Nabi Musa jadi bisa nyok tanpa jembat berarti nuk itu biasa luar biasa. Naon sababna luar biasa? Ngabelah bulak balik terus. Lalaki biasa luar biasa. Naon sababna luar biasa? Kayak bebelah. Wah. Itu jawaban yang tidak sempurna. Kok bisa belah? Ayo teh jawaban asal genah kana hate ai. Ayo nu belah itu siapa? Nu belahna lah. Itu meureun aya ka mana we mikirna. Biasa luar biasa lalaki. Naon sababna luar biasa? Nu bener hiji acak gitu. Ya suka diantara ibu-ibu yang bener hiji mah naon sababna luar biasa. Cek akal luar dihujah ayeuna naon sababna luar biasa. Saya bola. Bisa ngabelah lautan cek akal berarti eta luar naon sababna luar biasa. Nu ngajawab mukjizat berarti iman eta geus ngomong. Sakieu lobana nu nyeletuk hiji. Lembere bonus iya mikir. Bonus nu ngajawab itu pertolongan Allah, nu ngajawab itu kekuasaan Allah, itu mukjizat berarti eta iman. Jauh di mana? Lamun akal mah tadi pabeuli biasa luar biasa naon sababna jadi belah. Naon sababna jadi belah luar biasa. Naon sababna luar biasa ajaib. Jambatan Nabi Musa bisa nyabrang. Naon sababna ajaib? Aneh. Naon sababna aneh? Luar biasa, bulak-balik. Tapi langsung iman anu ngomong subhanallah itu adalah mukjizat. Subhanallah itu adalah kekuasaan Allah. Lamun geus dijawab langsung ka Allah, saha nu wani ngahujah ka Allah? Saha nu wani ngahujah ka Gusti? Sadayana diatur ku Gusti Allah subhanallah. Ieu nu ngajepret ieu nu unggulnya suara ieu kontrol. Eta nu ageng aya suarana aya teh. Aya jelas? Basna ditampi salita. Basna ditampi. Bo. Cek iman eta teh disebabkeun kekuasaan Gusti. Sabab Allah nu ngaberangkat ke Nabi Musa. Lamun geus dijawab langsung ka Allah, saha nu wani ngahujah ka Allah? Sabab Allah mah maha segala-galanya. Ulah ngabelah lautan merah. Allah aya ngacungkelkeun langit ge bisaeun. Da Allah nu ngatur kabeh. Subhanallah. Kaitanana asep jeung Isra Mi'raj naon? Ya jelas berkaitan. Nabi Muhammad diisrokeun di Mi'raj teh ku sabab kakawasaan Gusti, kahoyongna Gusti, lain kahayang Kangjeng Nabi tapi kahayang Gusti Allah. Maka Nabi Muhammad bisa terbang tanpa make pesawat menengieun jelema. Allah nu nakdirkeun, Allah nu ngatur ruh jeung jasadna Kangjeng Nabi bisa berangkat. Subhanallah. Maka kejadian Isra Mi'raj diawali ku Allah make kalimat ayatna tasbih di awalna subhanalladzi asra bi abdihi lain biruhihi
kunaon bi abdihi, abdun hamba, yang namanya hamba kumplit ruh wa jasadi, ruh dan jasadnya berangkat. Kok bisa Nabi terbang? Bisa, sebab Isra Mi'raj Nabi lain kahayang Nabi tapi kahoyong Gusti Allah. Iman teh, iman teh ya teh kadenge sugan teh jelas teh teu ngajarawab ieu teh. Ieu sonna kadenge jelas teh. Atuh kunaon ngajar dalam bae. Iman teh, yakin teh bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj teh ruh jeung jasadna. Emang Nabi geus boga pesawat asep teu boga. Tapi kok bisa terbang? Bisa. Sabab Isra Mi'raj Nabi lain kahayang Nabi, kahayang Gusti Allah. Lamun geus ngomong kahayang Allah, maaf, rek ngahirupkeun urang di jero beuteung indung Allah bisaeun. Bener teu? Pernah teu hirup di jero beuteung indung? Sabaraha bulan? Sabaraha bulan? Bener 8 bulan. Bapak-bapak jawab, sugan bapak leuwih nyaho. Bapak-bapak, sugan bapak leuwih nyaho da sering ngalongok, sugan. Sabaraha bulan? Sabaraha bulan, Bu? Bener 8 bulan. Yuk orang mulai hitung lamun bener 8 bulan. Ibu hamil sabulan, geus aya can orok eta. Berarti 8 bulan bisa dibantah. Bohong. Sabab eta orok encan aya karak gumpalan sperma. 2 bulan hamil. Can aya karak gumpalan daging. 3 bulan hamil. Allah nyiptakeun tulang belulang jang muatan eta bangunan manusia nu dicipta ku Allah dina janin, dina naon, dina rahim ibu. 4 bulan hamil. Karak ngabentuk tapi can hirup. Ti 4 naik ka 5 bulan hamil, karak ditiupkeun ruh ku Allah. Mulai usik eta budak na jero beuteung indung. Ti 4 bulan naik ka 5 bulan. Bener teu? Karasa. Poe eleh kukuring. Berarti tandana si Asep Mubarok sering fitnah naka aing jadi sering ngalongok sih. Bohong. Berarti lamun dihitung 8 bulan bolojol lahir, hitung 5 bulan, 5 genep 7 8 salah. Berarti pernah ngadon hirup di jero beuteung indung teh 5 bulan. Udah ku akal, karti teh ku akal bisa hirup di jero beuteung indung bari sempit, karti teh ku akal. Ngarti ti man? Ayo sia, orang di jero beuteung indung rek napas lewat mana? Ayo jawab. Kumun, tati nunung. Lewat mana eta napas? Emang na beuteung indung lo baca jendelaan yang napas orok? Ayo gerbang hiji-hiji lagi parebut jeung bapakna. Rada curiga ini bapak-bapak ahli kokorobet ini ya. Allahul Muddabbir. Allahul Muddabbir, Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti Allah. Yakin? Yakin? Sabab eta ciri kakawasaan Gusti bisa ngahirupkeun jelema di jero beuteung indung sabaraha bulan? 5 bulan. Ngapang 5 bulan? Bener Ibu? Bener ente? Masya Allah. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Maka kabeh diatur ku Gusti. Lamun Allah geus berkehendak, naon bae oge mudah pikeun Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak mudah bikin Allah kun jadi maka jadilah. Leres saya jangan benahan keimanan orang supaya makin kuat. Sabab ayeuna sebagian kecil umat Islam di Indonesia anu ngomong cenah Nabi Muhammad Isra Mi'raj teh ruhna wungkul henteu jeung jasadna. Lamun jelema nu ngomong kitu berarti eta jelema teu percaya kana kakawasaan Gusti Allah. Aya urang kudu yakin sabab kabeh dikerjakeun ku Gusti. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj teh ruh jeung jasadna. Sabab lamun ruhna wungkul berarti bohong eta Isra Mi'raj sekedar mimpi, tapi dia mah nyata
Rasul berangkat Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, menang perintah sholat 5 waktu, tina hasil perjalanan anu sangat luar biasa, yaitu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad anu teu dibikin ku Allah kana Nabi nu sejen nu ngalaman Isra Mi'raj dengan ukur hiji tina 124.000 nabi, 313 rasul, hanya satu nabi Allah, Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan mukjizat bisa terbang menuju berhadapan dengan Allah, pikeun narima perintah ibadah sholat anu 5 waktu. Ibu, Pak, hadirin hadirat rahimakumullah, hadayallahu wa iyyakum ajmain. Aya pelajaran jam urang. Namun pelajaran anak Asep, maaf, setiap ningali ciptaan dadamelan Allah biasakeun maca tasbih subhanallah. Isra Mi'raj pekerjaan Allah, maka diawali ku tasbih. Setiap ningali dadamelan Allah maca tasbih. Hasil rajaban, maaf, ketika hujan diisuk tapi kalohor rai panon poe bijil deui pelentung di luhur aya berwarna-warni dina langit, naon ngaranna? Pelangi. Kumaha cek jelema nu iman nu balik kerajaban, cek jelema nu balik kerajaban, subhanallah, maha suci kau ya Allah yang telah menciptakan pelangi berwarna-warni jadi ibadah ningali dadamelan Gusti Allah. Ibu sok itu ayeuna le pelangi sok maca naon? Leuleuh pelangi buset kumaha ngecet, mikiran ngecet sekalian we STG na nepi geus ya kalangnya cukup jalan geus balik kerajaban pemuda nongkrong balik kerajaban, nongkrong di jalan aya ibu-ibu liwat make legging jubur meni nyetak kumaha jeung budak ngoran ukur melotot ka jalan jubur liwat, subhanallah astagfirullah eta mah subhanallah astagfirullah. Pemacana subhanallah, Asep, maaf, pandangan pertama tidak berdosa sebab tidak disengaja kermolotot jubur liwat. Atau baca tasbih Asep, sebab jubur salah satu ciptaan Allah, maka kudu baca tasbih jubur liwat subhanallah astagfirullah. Nah astagfirullah sebab pandangan selanjutnya menjadi dosa. Gimana lain jubur liwat di polototan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah di dokutan sebuah blog ini katanya sama beuki sih bu, setiap ningali ciptaan Allah biasakeun maca subhanallah. Jadi pelajaran kahiji naon atuh Asep? Iman kuat sing jaga sing kuat insya ayeuna loba rampok-rampok iman merajalela asup ka lembur-lembur nu kudu dijaga ieu barudak-barudak urang ieu, harapan-harapan urang ieu barudak. Maaf peperiheun indungna teu sepet masantren ka mana-mana, bapana teu sepet masantren ka mana-mana, atuh cetak anak-anak urang aya di jelema nu ngarti kana agama. Hayang teh coba asupkeun ka pasantren barudak dididik deukeutkeun ka ulama ka kiai cenah kuat ka imananana. Ieu ku zaman-zaman ayeuna hariwang Bu, maaf ieu disebut zaman era goblogisasi ayeuna. Di zaman era penggoblogan masa kini loba budak geus ngararoblog ka indung bapa, loba indung bapa nyarari hate ku budak, bener teh? Bener teh? Gara-gara naon? Diantep bodoh budak jauh tina kaimanan beda jeung baheula mah indung urang jeung bapa urang nyiaran anak bisi tengah jika kiai jam 4:30 can balik di siaran urang ka mana-mana. Ayeuna kitu teh kolot. Kitu henteu. Diantep budak rek ngaji rek henteu masa bodoh, rek salat rek henteu masa bodoh. Diantep bodoh eta budak tina agama, jauh jeung jalur agama, ulah ka di akhirat. Eta budak ngagusur indung bapana ka neraka. Maaf di dunia keneh bakal karasa akibatna. Ayeuna geus loba kajadian kolot mulai nyari hate ku anak-anakna. Bener. Loba kolot nyari hate ku anak. Baheula mah karak ngadenge dehem suara bapak ngadenge urang abah rasieun. Ngadenge suara bapak abah. Cici. Ayeuna gitu tuh barudak. Sok deheman ku bapana. Molotot. Ayeuna Pak. Aya naon?
bapana nu tibalik sieun henteu ceng kumaha ayeuna mah loba kolot sieun ku an baheula mah anak sieun ku kolot rek kaliwat dodong kuat di kajauhan mah geser diukna kula rek kaliwat bisi katupak ku kula budak ayeuna kitu teu ngaliwat itu kan geus jauh akhlak barudak ayeuna indungnya jalanan pura-pura teu neuleuh budak ayeuna men sere berikan jungkol indung teh kasere bapak ngagoreng di tengah himah direngkahan waduh loncat kagok nincak beung bapak namanya anak juri juga nih terus nincak beung bapak namanya molotok ke bapak namanya bokap sih bokap menyambung sehingga aku jam jatuh ke bapak nyebut bokap datang indung nah ih nyokap datang nini nah nyokap terus jual akina honya kok ini tuh bahasa juri di mana ya pak lo bakolok nyeri hati ku anak bener deh bahala manitah anak gampang nah nyai kan dia pembelikan cabai tomat kabarung marek nyambelnya ini budak kawarung ceng kan dia pembelikan bako jeung daun kaungna daun arena abah reka rokok bahala mah bako daun kaung ini budak kawarung sok nitah budak ayeuna mantap nyeri hati benar yang ceng balikan rokok ke Samsung ke baru molotok balikan gerung-gerung motor sebut bapaknya gandeng ke warung beli rokok ayahnya rokok jauh tuing bah ke warung mah minta nusia jenuh bah soalnya janjian ke baru dak kali kulin karangkas budak geus tunggu di perapatan mereka motor bah bisa ketinggalin ke barudak sorry bah minta nusia jenuh bahnya bapak ngemoto cek bapak nanya hoki mah dicek di orok aja jujur lu bakolot nyeri hati ku anak benar tak pikiran ku zaman ayeuna zaman era goblokisasi berarti Asep lamun hayang boga budak soleh kumaha atuh Asep didik hiji keimanan anu kuat ku indung bapana coba turutan baheula mah indung jeung bapa ngawuhkeun Allah ka budak tileleutik orok digayong digantung ku indungna di eyong-eyong make ais indung baheula ku pinter ku cerdas nu kaluar tina bibir indung kalimat Allah ai ngobrol teh Allah ya Rasulullah sing soleh ceng bager ibu gitu jeung budak ayeuna gitu teh ngomong pantes budak di pelototan tikate pulang indungan cadel tilajah timena timbe tikotok abe ayi absen geus ya jadi budak gaung jeung tai ade atuh bentes we ngomong teh si Kasep si Menak si Raja tikate soalnya lu gitunya ke anaknya cadel ngomong Allah ya Rasulullah itu kudunana mau pototan anak ini makanya anak sahab anak siang atau orang jadi hulang orang nge kaget jadi aku ku indung ngecek orang atau aing anak sah orang jadi mikir buah aing matina panci di jalan aya indung tengah ku ka anak ta iya ku katet teuing nani ningkeun waos tos bijil etana tos buluan sirah nangis buluan Aisyah kemana wae kita kabudak banyak tak lamun budak nggak bisa ngomong pasti ngagoak anak siap ya Allah pelototan ai baheula mah didangdanan orok disedo disifat disolawatan oh hayang sare bager kasep gelis neng hayang bobo di ayun kumah la ilaha
illallah. Hebat indung baheula. Tasbih dibaca subhanallah walhamdulillah. Hebat indung baheula saroleha. Ayo nangis riweuh nu kitu budak teh ayun ku indung kumaha. Mang timbang itu para rubuh. Katimbang timbang anak-anak kenyuri. Bapakna jieun meureun. Tengah peuting budak cerik yang mager kasep ceng ulah cerik waya kita tangga kagandengan ke istirahat mage tunduh hayang sare sok diayun ku emak ayun mak diayun ayo bager sallallahu rabbuna sholawat tengah peuting ibu gitu teh yang depan budak cerik tengah peuting indungna nu kasurupan dicekek budak ngerahkeun ya aing teh tunu aing teh tunu molor layak budak nu ceurik indungna nu kasurupan atuh eta mah indungna nu kudu diayun-ayun dina tower. Rapeh mawet koyak kieu ngajak ningkeun ayo jurig tengah peuting budak diwaukeun ka juri tapi repeh nama budak udah ngadenge jurig sieun ngan molotot ka indungna nanyakeun mana mah jurigna indungna lieur aing jurig ka mana bapana keur ngarengkol tuh jurigna molor astagfirullah kasalah ki wani nyebut juri aya nu kitu di dieu awewe dicekek jurig sia astagfirullah. Baheula mah indung budak cerik tengah peuting diayun make shalawat bageun kasep sok aceng make geus tunduh diayun ku emak sallallahu shalawat tu dibaca. Hebat dirikan iman baheula ka barudak ayeuna geus pada ninggalkeun loba cuek kolot kanu jadi anak teu mampu asep ngadidikna dina kaimananana anterkeun ka kiai teu mampu mah tuh aya pasantren datang ka kiai indung bapana ijab kabul jeung kiai ieu mah kadang-kadang budak milu ngaji ka kiai jeung babaturanna indung bapana teh nyaho-nyaho bener kadeu wae ayo sorot kadeu sorot hebat jiwa sih geus wae pegel ka aing mah kenyaran pamajikan eta cuaca geus wae geus ya nyorotin ini bae kata bo teu mampu ngadidikna anterkeun ka kiai atuh indung bapana datang ijab kabul jeung kiai norek ngadidik ieu mah kadang-kadang budak ngaji ka imah kiai indung bapana teh nyaho-nyaho da budak na milu jeung babaturanna di jalan ngaji di mana di kiai anu milu maaf lamun aya budak indit ka kiai terus dididik ku kiai indung bapana teu ijab kabul teu serah terima maaf kiai na ikhlas ngadidik eta budak nepi ka soleh eta budak jadi ahli ibadah maka disyafaatan ku eta budak nu soleh guruna nyaeta kiai indung bapana teu kabagean sabab eueuh serah terima hati-hati sih anu can serah terima ngabring isukan atuh balik ngaji panggil ka budak aya ngaji di kiai ngaji bah seberapa bulan 2 tahun bah wow palingan siap balik rajin sholat kita ngaji Quran pas sehat ya pak kiai bah nu ngadidikna dosa aing ceng dosa kunaon bah nu wajib ngadidik sia teh aing bapana jeung emak ngan bapa sia yeuh aing sibuk digawe teu sempat ngadidik sia ayeuna sia jadi ahli ibadah ku kiai dididikna terus aing teh ijab kabul teh serah terima jeung kiai atuh aing teh kasafaatan ku sia kiai guru sia nu disafaatan licik teh adil aing kudu kasafaatan ku sia jadi saleh kitu isukan jajak anteun aing ka kiai nya tuh bah ka ditu bah ya kiai nanti pan teu gawe bah karunya sok karoko kiaina ahli hisab bah ahli hisab teu maksudna ngarokok udud sahibul asbab CS asbab sabab dalilna kuat kiai mah la ududa illa ma'a ududin kesampurna udud kecuali ngareneng jeung jelema nu mawa udud
rokona naon ceng kiai nya kadang samsu da kumaha milikna kadeuleuna mah kukula bah di pesantren kadang-kadang jinggo kadang-kadang rokok kamari mah belum curug oh berarti sakti eta kiai panggilawan eta kiai nggak belum curug sakti ceng pokoknya aku abah dikiriman di stok per bulan 10 slot samsu wow Yai nasok boga beas ceng, boro-boro bah, at beas meuli di mana duit teu boga, da santrina bah, loba santrina mah tapi parlit bah karoret kolot-kolotna bah ka kiai. Oh ceng, aya nyiliran aing. Oh nah tenang, ku aing dijamin kiai nafkahna. Tapi kiriman ku aing beas 10 karung per bulan. Yai nasok boga duit jajan anakna, boro-boro bah, kamari anakna kan anakna teh 13 bah. 13 iya bah yang ngarana ge ustad bah naon ngarana ustad usaha tilok anak deres sok jajan nyata boga duit bah dan baik aing dibayar per bulan itu bayar ngaji sia per bulan 10 juta per bulan wow aya nu kitu di dieu sakieu lobana hiji-hiji acan innalillahi maksudnya dia lamun ayah nu gitu kita pindah ke Cikampek butuh nu gitu susukan datang ke imah kiai Assalamualaikum waalaikumsalam kiai ngapura lahir batin kak aya naon bejana budak ngaji di dia geus 3 tahun di dia oh eta budak betaheun ngaji kula teh beunang dosa kiai dosa kunaon nu wajib ngadidik budak teh pantulan nu jadi bapana ayeuna kula bapana beunang sibuk bae gawe ka mana-mana nya hoyo budak teh bisa ibadah atuh budak soleh teh bisa nyapaatan ka bapana sabab bapana nu teu ngadidik dididik ku kiai bapana teh ijab kabul nah kula mung rugi hayang kasapaatan ku budak soleh anu meunang ngadidik kiai sebelum lambat arek ijab kabul ayeuna keneh tarima ieu anak kula jadi budak nu soleh didik ku kiai di dieu solehkeun ibadahna bereskeun masalah biaya kula nu jadi bapana tanggung jawab ijab kabul eta ngaranna cek kiai kumaha insyaallah Kang ditarima ieu amanat ieu budak sing betah ngaji di dieu sebenarnya ilmu manfaat siap kiai urusan nafkah kiai kula nu tanggung jawab kula nyaho kiai sok kaloko kemana-mana nyiaran rokok teu benang-benang ayeuna mah kiai tong liar cicing beri mah urusan rokok kula nu nanggung jawab per bulan tah di Samsu 10 slot per bulan belum ku dia unggal poe nya aku kudu degegelan tapi belum urusan beas kiai tong nyiaran nafkah kemana-mana nafkah kiai jeung keluarga kula nu tanggung jawab beas 5 karung per bulan jeung kiai nuhun ka ya kula geus bantu kula jojong bae di imah ngajar barudak santri bener kiai mah cicing betong liar ka mana-mana urusan balanja itu ieu nafkah jeung jajan budak 10 juta per bulan wow amazing dapat kiai semangat ngajar kuotana full tiap maghrib kadenge sholat kiai ngajar alif eta pangaruh Samsu beda eta bah beas 5 karung eta 10 juta saminggu santrina bubar tarorek kabeh kiai ngahuleng di imah santri wah isukna kiai eta majelis ngarobah jadi warung kiai na dagang beas dagang Samsu eta ngaranna kiai kreatif atuh da sakulah nu parolit ka kiai mah loba kolot parolit teh adil aya jurusan pendidikan umum daek mayar bro-broan bener tuh mah kursus bahasa Inggris mah 300.000 mah bayar mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar mah cepak kiai 5 sebulanna 50.000 ujunan di pengajian bejakeun ka kiai siapa engke di sekaliguskeun sataunan lebih kanteun pak kiai meuni karuru kasedotan ikhlas aneh ari ikhlas sok didedetkeun ka kiai jadi kiai mah kudu ikhlas ustad mah kudu ikhlas ustad ge jelema lain tong ngeret ustad ge jelem nor butuh doa
bangun dia maduang duit pakil sing bener butuh duit pejeng duit kudu dilatih ya doa butuh duit ya kiai jelema ustaz jelema butuh duit duit atuh jelas bu pak nu ngajalan ke Indonesia Raya pangheulana kiai ustaz di lembur-lembur mah amanat wa gerudol surtratman anu nyiptakeun Indonesia Raya Indonesia bisa tegak bisa jaya lamun dibangun jiwa naon ngabangun jiwa teh ngabangun iman saha nu ngabangun iman para kiai di lembur-lembur memeh ngabangun badan teh ngabangun jiwa bangunlah jiwa heula bener teh bangunlah badannya untuk Indonesia tuh dua hiduplah Indonesia. Ini mantan jeriken main, dirijen, jeriken main kompan. Bangunlah jiwa dulu, baru membangun bang. Yang membangun jiwa siapa? Para ulama, para kiai, para ustadz di lembur-lembur bener. Digaji ke negara, jawab digaji ke. Gaji nanti negara atau ngomong ikhlas kak kiai mah dari gaji ku negara tetap ngajalankan tugas ngabina rakyat Indonesia di lembur supaya kebangun jiwa na iman na bener can pernah ya berita ribuan ustad ke Jakarta demo nuntut minta gaji tengah demo bener deh atau ngomong ikhlas sok raya cerita ustad gening sok minta udunan ke santrina 50.000 per bulan wajar yang bayar listrik dari majelis proyek lalu pakai listrik tak kudu dibayar KPL gratis tuh kudu dibayar sanu bayar nak baru dak santri ustad geus mere ilmu ka anak urang piraku ustad dibayar listrik sorangan meuli tega sekalian tuh siap perkosa ustad atuh bantuan bayar list nyaloba leuwih nasep leuwihna wajar da ustadna ahli his yang gak usah gratis serba mati du adun ya bidduit wama bidduit sakit adun ya bidduit gusir adun ya bil fulus ma bil fulus mampus adun ya bil fulus lulus benar tuh butuh du kewaduh gratis tapi kan ngahejen di WC umum mayar aja di terminal Rangkas sabaraha Rangkas 2.000 kene berarti sarua jeung di Karawang masih 2.000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga modal pokoknya tetap harga ngisi ini 2.000 menaik kenaikan aing demo ke Jakarta turunkan harga modal viral tak demo viral ibu-ibu di dia mari lo demo nanya maro baligo gambar tai najis aduh pernah itu mayar keluar ke WC digorowokeun meni isin aing kudu jaga WC haji pelit astagfirullah sampelkeun bae naon kak bayar ji main indit bae atuh ente nyawa sia di dinya sabaraha 2.000 ji tah 5.000 geraan pulangan bener teh ji aing ka WC deui pusing deui aing daripada lapor duit aing mending ka jero deui aing ngodon ngahuleng yang di jero WC menang 2 menit aing keluar nyesa 1.000 lumayan 1.000 bener teh ji kana hitutkeun prek 1.000 bebeakan aing anjis ampun modal ge main jujur lah ustad gejelem mah butuh du ejeng sok rumah tangga teboga duit ripuh rumah tangga bener tuh pangabutuh ngadadak meningkat biaya loba salaki bawa duit pas-pasan bahkan loba kekurangan naon terjadi tung keripit ahai tulang bawang
Jadi nyungcung teu gablek duit, kasalaki ngajak perang. Mun salaki duitna jarang kasalaki wung-wung wang-wang. Di dapur meuni trongkreng terang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak kita kebirit ngabibita sayang berit. Aya awewe kitu di dieu. Ah, samitna loba-loba. Eueuh heuceuna eueuhnya. Eueuh nu ngaku. Sehingga rampang rizkina jangan bakal ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Bo. Teu mampu ngadidik budak anterikeun ka kiai. Kiai, makana di dia alhamdulillah wilayah ieu masih kena loba santri. Mudah-mudahan kula yakin gua ngarasa tenang hati di dia loba calon-calon ulama, calon kiai. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Sing loba nu jara calon ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hiji kauntungan orang jadi umat Rasulullah diberi akal, diberi iman. Nu kadua, mana ciri kemuliaan orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang jadi umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat nu sejen. Ciri nu kadua, orang umat Islam bakal menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Orang umat Islam spesial dibandingkan dengan umat nu sejen. Orang mah umat Islam bakal menang cinta na Nabi Muhammad. Mana Asep jalan nu bakal menang cinta na Nabi? Jelema anu bener bisa kabuktikan cinta na ka Nabi. Jujur bu, pak, para santri, bapak ibu para santri loba nu geus carara peti isuk boga kegiatan nepi ka sore. Tapi ayeuna maksakeun datang ka dieu, jujur lamun teu cinta ka Nabi moal ka dieu, bener teu? Bener teu? Tujuan ibu bapak datang para santri ka dieu gara-gara naon? Berkat. Gara-gara naon? Cinta kasaha ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya menang balasan cinta Nabi di hari kiamat. Karena cinta yang diawali dengan bukti, dengan janji terus bukti, itulah ciri dari cinta sejati. Cinta bukan hanya sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Betul nggak? Cinta bukan sekedar ungkapan I love you, I love you. Tunggu responnya, you love me. Hasilnya, ya milu. Hayang memilu jeung Nabi enggak hayang. Hayang memilu jeung Nabi. Buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Maaf, sebelum kita buktikan cinta, kita harus tahu dulu makna dari cinta. What is the meaning of love? Yes. Dulu poe ngapalkeun eta. Apa definisi cinta? Ada 3. Yang pertama, cinta menurut anak muda. Tanya anak muda, hai anak muda, apa itu cinta? Dijawab sama anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus datang malam minggu apel ngobrol diberi imah di kebon. Di kebrong reungi tarukeun ti entok ti kotok ti embek balatak teu kaambe eta bau tai. Indah saja. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai, terasa indah. Eta cek anak muda nu disebut cinta butai. Ya iyalah, harupun ti kotok ya mitang. Yang kedua, cinta komentar orang tua. Tanya mak naon aya cinta? Dijawab ku mak urang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah. Tilu, cinta komentar santri. Tanya santri, hei santri, naon ai cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ini milu calahap. Makanya untung orang bisa ngariung di dia gara-gara diberi nikmat ku Allah nyata rasa cinta itu anugerah
maka berbahagialah, karena kita sengsara bila tak punya rintangan pasti datang ini maksakan. Cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat. Terima kasih. Terima saweran. Oh, ini nyawer kali. Ngeunangan teh, Cok. Itu pengenah colok wae. Minggu teh ngapalkeun eta. Kita ajur kaset bulak-balik wae. Cinta adalah anugerah. Aya getaran dinaha. Itulah makna cinta. Teman-teman cinta dapat dari iya jujur cek nafsu mah mending diimah gitu. Nunggus gawe ti isuk balik maghrib ayeuna kudukan dia perang tadi diimah ya dina hate nafsu jeung cinta. Cek nafsu mereka mana? Cinta ngajawab rajaban. Nafsu ngahalangan hujan. Ning sieuna cinta ngajawab gembe hujan ge aya payung. Nafsu ngahalangan deui sinetron rame. Cinta ngajawab sinetron isukan aya keneh. Tapi jangan rajaban tahun hareup centang tu umur aing panggih. Mumpung aya umur keneh malam ini tetap aku rajaban. Hebat cinta. Nafsu ngahalangan deui. Lapar. Mending cicing di imah tinggal ke dapur sia nyatu. Cinta ngajawab geus lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo. Nafsu ngahalangan deui tunduh mending molor di imah. Cinta ngajawab dan bae tunduh oge sabab kiai sering ngajelaskeun sareuna jelema nu ngaji tetap menang ganjaran. Tetep aing rajaban bari ngaji bari molor. Antakeun bae lamun ayeuna ngaji molor ulah digeugeureunkeun. Bahkan kula maresep lamun kula ceramah kabeh nu hadir malolor. Berarti kula balik teu kanyahoan. Penting panitia ulah bahaya ini trauma. Aing ceramah 2 jam balik ke babawaan. Panitia molor kabeh. Akhirnya datang ke imah aing ribut jeung pamajikan. Aing lengok ke babawaan pamajikan curiga. Jalan-jalan di jalan ceramah beli teu bawa kardus panitiana molor. Di hari tak jadi peringatan. Daripada aing capek balik ceramah ribut jeung pamajikan imah mending ribut jeung panitia. Demi kardus. Hidup. Makanya santri sing baretah sia di istiqomah di pesantren. Geus baroga ilmu mah insyaallah urang nu bakal dibutuhkeun ke di Indonesia. Awas ya. Ayeuna urang diledek dihina digobong di pesantren ingat lamun istiqomah ti ayeuna kalian nanti akan yang menjadi orang kaya. Amin. Ayo. Maaf guru-guru urang deuleu sok guru-guru urang. Digaji henteu ku pemerintah tapi pesantren kajian imah boga, mobil boga. Bener teu? Pamajikan? Hiji aing mah setia aing. Moal aing. Moal bebeja. Encat kuat dicakar aing.
majikan sok ngasah kuku bae. Kenal mi eta? Buat coba-coba. Anjir begitu benar. Ampun. Bageran. Pan bagir-bagir. Can pernah akan coet. Bo. Mata kudu bunga anak cici di pesantren itulah mutiara termahal yang bisa mengangkat derajat orang tuanya dunia dan akhirat. Maka doakan ya para santri sing arasila elu manu mangsa. Jujur jalan pejabat mah loba gantina bener teh. Jaro eureun loba gantina, DPR eureun loba gantina nya. Komo artis mah ngabring. Hayang artis naon loba aya nama geus disediaan ku TV. Sok ayo. Tapi jangan calon ulama, calon kiai susah nyiaranana. Bukti akhirnya mah pesantren geus mulai kurang peminat-peminatnya, bener. Bakal kolot ngomong, jangan naon sih ka pesantren. Di pesantren mah sia teu boga ijazah. Lamun teu boga ijazah sia moal bisa digawe. Lamun teu boga gawe sia moal boga duit. Lamun sia teu boga duit moal bisa nyatu. Mun aya kolot tong itu istighfar sia buru-buru. Berarti geus ngahinakeun santri. Aing teu boga ijazah. Waktu na batu dahar aing nyatu sarua bakal leuwih gembul aing nyatu batur boga beas boga sawah aing teu boga sawah beas aya bae di imah atuh tiap ceramah aing panitia mere bae beas aku aing di dieu teu meunang kudu aya coba aya bener teh batur boga mobil aing boga 5 tahunan bener, lu penting kabayang tahun dia hujan atuh nyeret kemana baik sok nyeret ke imah masing-masing balik mereka sok tuh tadi tutup kayak yuk nu mau budak karinya nu mau budak kahujan anu karunya mah nu mau budak karunya eta tanggung sih lah karunya sok anu mau budak karunya waktu ada musim hujan ya, dan masih jadi berkah